balik lah yang modal dong. Bleng anjing aya Judit bleng. Kita sieu pare ka Persib. Jang, Kang Kiri teh lila euy. Aing dek mayar sekali deui. Iya ngatu dul, hawa ka aya bae, urang teu boga duit. Jang, mana teh kudu tanggung jawab. Kanu nganjuk haget, are do waktu mayar we dek kabur sok. Oh, da lebar atuh dong, ieu duit. Ah, intina mah urang mal mayar dong lebar. Dung kantun hanya dung balik lah yang modal dung. Mas, Pak. Ya, itu boga dosa mah. Kabur we. Hei, Pak Bodong, kumaha mayar mah ieu? Pade Mang jadi ngalunasan ah. Ieu soalna babak pesanan urang euy. Coba nusan mayar jaba rek balanya poe ayeuna ieu. Ada biru si Asbak kabur ku naon? Teuing poek ah. Ieu si eta mah nganyuk beki mayar cadu. Udah betudungnya. Tuh, kali tapi pesen di jidinya. Sandi nya anu barang nu enggal ah. Oke, siap kepada ngantu urang yang narik balanya ka ditu. Nomor sabaraha? 4 we lah. Oke, siap. Nya, Siap ah. nu nya dong ya? Siap. Naon yang atuh main tubrak-tubrak wae. Naon lompatan jang? Iya bleng. Urang diudag-udag ku tukang kredit bleng. Rada jeprut eta mah tukang kreditna padahal mah geus lunas diudag terus bleng. Capek tulungan bleng. Berarti mana boga masalah jeung tukang kredit minta diudag-udag oge. Itu boga masalah. Clear masalah ujang mah kabeh ge. Bohong jang. Asli. Yakin Rek percaya ka babaturan, rek percaya ka tukang kredit. babaturan tuh yang geus bae anti tukang kredit. Ieu tuh capek. Ujang berat ieu nya bulan dosa. Padahal mah enggak poe kayak mah ujang, mun ujang reka meuli tahu meuli naon akun. Meuli motor atuh ini akun. Iya halus empuk ieu mah itu teh. Ya enggak poe kitanya tuh. Mun bobo ujang itu enakeunnya. Bobo we atuh. Nah, soalna euy. Soal si Sujang jeung si Sobleng. Ieu mah grup tat mayar anjir. Mana nya jigna? Oksa, kamana we? Oksa grup tat mayar ho. Aduh bleng anjing aya Judit bleng. Kamu bleng. kamu enak-enakan silih akun. Akunya Woi. Sok, aduh. Kabur deui wae. Eta sok tuliskeun eta. itu kumaha baturan kabur? Geus bae eta mah anak yatim Tadi piatu. luhur papangi geus kabur deui wae. Oh, cara bajar teh cenah didinya gelo budak-budak situ kitu. Rada sarap sih eta begitu nya. Kitu teh geus teu boga hutang ngabet budak-budak. Teu boga utang kumaha cicilan teh kabehna 4 kali, ngakuna geus 4 kali. Pungkucan mah ri di acai. Ti budak eta nu ngabohongnya kreditnya. Loba pendusta eta mah. Sarua pos jadinya. Tim hese mayar. Teu urang mah geus beres atuh eta pan goceng deui. Iya nya, geus kurangnya. Coret lain tulis. Oh, arek urang rek coret balanja ayeuna. Urang mau awak ke pesen. Hah? Mau awak ke pesen. Pesan nawaran pede ting. Si nawaran urang. Moal pesen nawaran ge hantu. Moal urang moal. Haus ah. Urang rek balanja nya. Oh jeung kitu di hati-hati di jalan. Aing rek balik. Salah euy urang rek balik ka kitu. Transfer pemain Persib. David da Silva segera bergabung dengan Persib Bandung anjay. Bener lah, da si Jopri mah butut euy. Bener sih ieu mah halus botak. Tah, sapoe. Kamu mau kemana? Ayah, we ketangkap ha? Bang, Persib apa teh Persib? Kamari anjir, adanya mainannya. Ya jauh-jauh ke Persib, ayo rek nagih hutang. Emang kenal aja dah mama Persib transfer pemain David da Silva rek ka Persib. Mulai dupat David, ieu 2 kali deui ieu rek balanja urang.
Sarua. Kita ngomong kenaon sia. Waduh. Siap. Atunya. Ya. Aing sampeurkeun kaboy. Langit. Apakah kau bisa turunkan puncak langit? Oh jadi sia nu sok minta hujan teh. Dulu hujan wae goblok. Ih, tong kitu aneh tuh jadi we anjing ah. Tong kitu ai maneh. Hujan teh anugerah ya. Banjir, anugerah. Sapoe atuh hujan main, tuluy hujan. Maneh ulah kitu, hujan teh nu saha sok? Nu makawasa, kumaha nu makawasa we atuh maneh. Nya doa eta dikabulkeun, jadi hujan wae. Aya we atuh jang berarti Allah teh nyaaheun ka urang. Ari minta jodoh geuning teh dikabulkeun. Da jodoh urang mah keur diatur ku Allah. Geus kolot malin diatur mati leuletik geus diatur geus aya. Jodoh urang bakal nu terbaik menuju diatur ku Allah geus poean aing cari Terbaik, yang terbaik. Terbaik, boy, boy. Boy, ih. Nah, atuh boy capek aing teh lulumpatan we keula boy, keula. Naon deui ja? Jeung duit boy lah. Jang naon siapa sampai ieu heuh. Jeung maya kredit, boy aing capek udah-udah gue boy. Tulungan boy. Si Os Mang nu tadi. Heeh, si Durig. Ngroning manehnya. Aing ge boga anjing ke setan kredit tah. Heeh. Geus sakieu kebugan rek. Ajak sok beuleuh Ayo, kebugan we asli. Cumannya Ayo, tahu barang kebugan we nama. Bos di sepatu. Start malobok kieu. Bisik-bisik aja. Sugan aya ke nomor anu cocok. Soalnya ieu loba rek nganjuk sepatu teh, Bos. Tapi geuleuh deh nomorna ieu, hayangna teh nomor 40, 42, 43, 50, 48, 45. Naon? Wih, kabar baik. Ya. Gedeng, pisan. Hujan anjing. Naon deui maneh roges atuh. Geus kedua boy. Yang mengkul. Naon atuh jika nu pemegalan kieu. Iya berita penting. Penting naon? Naon? Gede boy. Eta, gimana? Naon? Ai tadi main naon ka urang? Naon? Eta. Naon? Naon? Wah, Bener orang kebugang cuman lah. Urang mah nya tadi wae ya Allah urang. Mana dah dibere anjuk. Ada orang oke. Laki-laki si eta mah euy, lamun lagi teh ka nan boy. aja mah eueuh. Oh boy, aman. Kela ieu maneh aya urang jelema lain cucu ieu maneh. Kebugaan anya. Boy. Tadi nungguan. Macet jalanan dong. Tuh banjir mah biasa baralik garawe. Pesanan sepatu udung itu mana itu mah? Oh, nomor 42 rit. Patilu. Oh iya. Tah, iya. Kela dulu. Tah. Cis, benar Atuh ieu barang berkualitas, barang ngerakeun pake kauleman mah.
Tuh, guys, gagak. Gagah belum. Breng, kok lagi gepugan naon kada mau cai. Ada racun. Oh, nanti kan tapi kan si tukang kredit kata si Engko. Pun ke si Engko. Ayo rumahnya budak leutik ngomong pamaling. Berarti ngabaru deh odongnya. Baru deui. Tulis lah si Poho baru muskolot. Udung. Baru. Nah, geus kitunya dong ya. Urang ieu naik mikeun ya baru udah. Biasa mangnya Naonna? mingguan Oke, siap kalau. Kan kredit saya kreditan. Naon? Wih, jempen. Mun jampean tadi. Kok, kieu kok. Naon? Ieu kok. Itu dosa. Ini mah Ayo doa ini mah. Kamu udah mau enggak nanggungnya? udah kasih kau aja ya sama si tukang kredit. Udah aman beres. Oi. Datang geningan oi. Yo, kok lain wah ta barang datang yo buat pilihan pek ta rumah anak. Sok, oh. Senali mah kok aya senali kok. Nah, mangnya teh napet, Mang. Apa-apanya atupan make bae kok. Aya kok senal ge bisa rek make senal aya. Kok papan sarua jadi kan pinter kumpulan leuwih halus. Nah, ieu warna bodas kok putih bodas teh kok. Ya, leuwih agreng atuh tingali. Nah, kok iki modelna sarua kok tuh, cuman beda aya poletan unggul ya mah. Terserah kok hayang nu mantah. Acuk. Oh, nah ini mah cocok, Mas. Kok sip lah. Dia tahu kok. Ya, Siap. Masih haus? Si engkok kepala noai kok. Mana tuh kok lah? Nih, minum dulu, Mas. Oke. Nuhun kok. Nih.